kurang tina bebendu Allah subhanahu wa ta'ala. Cik Gusti Allah wa zarullahiral ismi wa batinah wallahu alamu bimaradi wa zaru jeung tinggalkeun ku anjeun utruku tegese taringgalkeun ku anjeun zahiral ismi wa batinah dosa-dosa nu zahir dosa-dosa nu batin. Dosa zahir teh ala niatahu dosa anu ngedeng kadeuleu ku mata berarti dosa-dosa jasa. Dosa nu patalina kana awak zahir kadeuleu ku urang. Nomor kadua dosana dosa anu batin nu tersembunyi sir nu aya di jero qalbu. Jauhan. Dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggal gitu. Insyaallah. Di zaman jahiliyah baheula zinah teh zinah lamun zahir eta dianggap dosa tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal. Di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu teh. Lamun ngalakukan zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan ieu kena sanksi hukum haram tetep. Di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya sebab baheulana aya hukum yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditahrib punyana 500 tahun ka dieu akan hukum sadaek-daek bae. Sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim. Ielah teu beda jeung Injil, teu beda jeung Taurat, teu beda jeung Zabur. Hiji nauhidkeun ka Gusti Allah, hukum-hukumna akur bae. Zinah baheula haram ku ari ge haram, mabok baheula haram ku ari ge haram. Terus akur-akur baik. Adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat kuari perlu dikoreksi. Coba Injilna tahrif apa henteu? Coba Tauratna tahrif apa henteu? Ja anu nurunkeun hukumna, nurunkeun kitabna Allah keneh. Kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik ya mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku. Nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tak dilakonan. Zina ketika kadeuleu nah ieu kena sanksi. Ketika sembunyi mah teu kanyahoan cak cenah halal. Zina teh di zaman jahiliyah. Kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah. Kuari teh aya. Hampir jasa mirip. Malah leuwih bahaya kuari. Leuwih jahat kuari. Baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi zaman jahiliyah mah. Kuari mah dicitra ambalaya eueuh kena sanksi. Dicitra ambalaya. Tah di dinya tah. Di mana kiai tah? Di mana lah pokoknya di tah beta di tah. Di mana sih? Kawasan. Ku baki kieu nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya. Teu kaburu kacokot beureun kunyana. Ya Allah ya Rabbi. Ai di dia di puri mah aman. Alhamdulillah. Artina aman teh deuk kukumaha ge teu kukumaha. Aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb. Kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina, perlakuan-perlakuan. Ya Allah ya Rabbi, ada ringgis jasa ieu. Nu liar ge sakitu luar biasa lobana. Anu dilokasikeun ku pamarentah khusus Ambalaya sarua. Anu geus aya, anu encan aya dek dijieun deui loba. Geus puguh di hotel mah. Geus puguh tempat rekreasi mah. Kuari Ambalaya
unggal-unggal perumahan. Masya Allah. Leuwih tibatan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi. Lamun anu sasamaran ka karakterna naon. Kuari mah nu jelas nu samar. Masalah. Leuwih jahat. Masya Allah. Maka turunlah ayat ini wa zarullahiral ismi wa batinah, tinggalkan kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeulean ku mata nu patalina jeung awak, baik dosa kabair maupun dosa sogoir, wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate. Dosa naon dan nu diarah hate? Dosa hayang kalem ku jelema salat, hayang kadeuleu ku tatangga salat, hayang kadeuleu ku mitoha salat, hayang kadeuleu ku pimitohaeun salat, hayang kadeuleu ku murid salat, hayang kadeuleu ku guru keur carita salat. Keur carita puasa kitu kene ria. Ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate. Lempengkeun Allah. Nu nita salatna Allah, anu ngalaksanakeunana nu ngamampuhkeunana nu ngawasakeunana Allah, nu rek ganjarna ge Allah. Kalau bae sia tuh. Lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah. Prede. Abdi nun coba salatna periksa malaikat, periksa ku malaikat. Salat taraweh tah. Hayang naon tah salat taraweh tah? Coba hayang ka aing apa hayang kalem? Hayang kalem. Kusaha baca hayang kalemna? Ku pimitohaeun. Mana pimitohaeunana? Mana panggil? Panggil pimitohaeunana ka dinya. Tah. Ieu jelema taraweh. Liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawehna hayang kalem tah ku sia ku pimitohaeun. Cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang di alam tah. Cokot tapi mitohaeun lah. Nama tuh teu bisa ngaganjar, anda teu bisa ngaganjar, bilukeun ka ditu. Ka mana? Itu tuh. Itu mah seuneu. Ka seuneukeun. Di kana nerakakeun. Batin da batin. Naon deui? Hasud. Batur nu maju warungna nyana nu gering. Batur anu maju usahana nyana anu bengek. Batur anu kabeli mobil nya nu ngap-ngapan, batur anu kabeli deui mobilnya anu diopnam. Ieu garana hasud nu kos kitu. Ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyangkelik bae. Eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna. Wari sombong. Udah kos kitu bae ku tetang kototeng. Ya Allah, mobilna jeung nyanana dibeli ku aing, kabeuli. Eta ngaranna sombong tak kos kitu tah. Bisa naon si sia teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna. Bukan naon si sia aing jeung aing sombong ngaranna. Atawa keur sorangan bae rarasaan jeung aing pangsugihna, aing pangkasepna, aing pang sagalana. Ujub eta penyakit-penyakit batin nu kos karari. Tinggalkeun wa zarullahiral ismi wa batinah. Dosa-dosa anu zahir mah anu kadeuleu ku urang kuari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun. Urang mah pan kuari nu diparentah ku Gusti Allah teu dilaksanakeun, nu teu diparentah dilaksanakeun, dosa malulu urang. Leletikanana urang di hareupeun imah isuk-isuk ieu bae mantes mandi bari ngaroko aya kopi di hareup. Nu merena pamajikan urang cik pamajikan anak bari diuk di sisi haji ke kamana teh seur bedeuleun tuh nu liwat loba jasa cakeun eta nu liwat loba jasa neuleukeun karyawan tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh cakeun mah meureun teu dosa eta ku mungkus kitu teh neuleukeun kos kitu tah eta ya Allah ya Rabbi yang geus kolot umurna 60 tahun ya numpuk-numpuk dosa mata doang yang lumayan dah dicolok ke ku malaikat eta. Ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa. Henteu kieu lah ieu mah geus kolot budak, ulah sok caricing di hareup. Kunaon emang ge? Lah ribet aing geuleuh sia. Aing kahalangan ku sia. Tolol teh Ki Haji.
sok didija sok nyian dosa rakasya matasya tah geus bae urang kudu nama tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deulean bae teu katobatan meureun kumaha geus kuari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neuleukkeun nu di imah bae jadi sia diuk diharap buka baju nek naon ai hayang neuleuh di jalan mending neuleuh nu sia da kutang buka ih sok yana naon lain naon aing deuleuh sia mahal daripada aing neuleuhkeun batur aing deuleuh incu dan deuleuhkeun di aduh Gusti Allah nu agung eta mah halal rek dideuleukeun ge masalah aing nu di jalan mah haram ajnabiyah ulah di urang mah tah hesepan kuari di Arab kan rada deres di Arab mah sajore-jorena di Arab lantaran nya mah make borongsong pan ka dieu kadang-kadang matana ge atuh teu kadeuleuan kapan make cadar deres urang teu bisa neuleuh di Arab teu bisa neuleuh sejahat-jahatnya di Arab pelebah aurat mah tetep mereka tutupan coba di urang mah masya Allah tuh hese aja urang make jilbab aya ge jilbab sakit sapotong ada deres geus ai ieu ditutupan ai ping-ping ka mana-mana nek kumaha deui cepayeu ih geus hese bae kumaha di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa mata mah geus pasti jasa mantap kuari ba atuh nu bagus mah geus ulah ka mana cicing bae di imah cak tatangga teh jeung cak murid-muridna kiai bloonnya kunaon emang bloon nya ditahan ulah ka mana nya ka mana bae kiai da si tolol ka mana bae ja kuari mah dek kiai dek teh saha asal geus loba keluar we pasti bae neuleuh aurat ajupan iya hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana encan dimimitian dijaga encan dimimitian di naon gitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate ketika aya beureum atawa teu melu rada deres pan encan nya nana encan ka arah batin asal neuleuh nu geulis atuh aya sir asal neuleuh nu goreng cakate teu resep tamah padahal tak kikituan teh doraka pan itu mah hideung itu mah pendek eta doraka pan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan aing kabeh kunaon atuh sia ngagoreng buatan aing lain hayu ku sia disyukuri kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong janjieun teu becus atuh pan sia mah padahal buatan aing urang tapi teu sadar pan kadinya satungtung urang can ngaberesan hate kitu bae urang deuleuhna naon aju kadeuleuh bae pan urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak make rok mini pan di dinya sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tah komo mun teu make sorban sakilang make sorban bae cakate ini urang seutik deui tah asana urang make nyere mah disingkapkeun ku urang eta kumaha alaqor zahirul ismi zahir dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah encan cili encan kabelah ditunah atuh ayeuna mah kitu main catur encan main gaple main remi encan main bola kabelah ditunah encan gegendengan jeung awewe encan kabelah ditunah mah kholwah jeung awewe di kamar kabelah ditunah mah kabair mawaan simba zahirul ismi wadar tinggalkeun wa batinah ieu nu hese mah tarolah nu zahir mah beureun ai ustad-ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad ban itu resep daek atuh aing mah ai daek bae geus aing korep ustad pa geus lain ka Allah nyana ge sarua lain ka Allah teh ge isharam teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleuh ieu mah lain tuh aing pan ustad budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nyana teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadi nyana mah sieun geus sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah
daripada diomong kita ustad ngeboncengan si mbak. Iya aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar. Ustad tolol. Aduh Gusti Allah ya sejasa ya. Sejasa kejauhan dosa ya urang ya Allah. Ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin. Dosa batin mah anu nyaho iwal ti Gusti Allah. Beuh meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah. Nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah, miceunan laom cuad-cawad ka Gusti Allah, miceunan hawa, miceunan makruh, miceunan ujub terus bae ku urang. Aju ti dieu teh handap ka dieu. Nafsul ammaratu bisu. Nafsu ammaratu bisu teh naon ieu teh? Eusina teh nah al-bukhlu al-hirsu al-hasad al-jahlu al-kibru as-sahwat al-ghadab eta kudu dipiceunana. Ieu penyakit-penyakit batin. Endeu kumaha miceunanana nya hoge pan encan urang. Meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teresep pan eta mah ngaranna syahwat. Ari geus bakan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah. Daek sih. Tolol kene we teh kiai blon tapakur ku tapakurna. Itu bener. Tapi rada deure. Ketika mangyan sakitu bae. Mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep bae ka Allah. Boga pikiran kieu. Atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasa najan didelekeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeunage jaing mah teu maksud. Kan mantep kan. Kan mantep. Didelekeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh. Pan urang nanggeus terus-terusan mikiran tafakur. Jadi aman. Ketika orang neuleuh di kota, nya parutih, nya bagus, nya laluis. Tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan. Resep amat nafsu kan. Tapi lamun kurang dipikir mah jieu tuh nyana-nyana urang-urang kunaon didelekeun. Jasa najan didelekeun nyana can puguh daekeun di mande jan dina daekeun ge jaing mah teu maksud deuk naon dideleut tuh ngadoraka-doraka. Saha tadi kota nu boga pikiran kos gitu. Ayo coba ya sabaraha ribu jelema teu ceuli anu kos gitu bae ge. Ulah ki haji ulah lain ki haji dah bae lah. Ki haji na malah mah bagus amat jatuh akur jeung nu di imahnya. Tolol tak ki haji. Coba ayo. Mantap kajar resep ka kota ge. Ka kota deui lah. Bukan cuci mata. Lain cuci mata ngerebakeun mata. Eta titah ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batin. Masyaallah. Yes, saya digalkeun di urang mah ieu bab aurat bae di Indonesia ieu mah di Indonesia sajasa. Di Arab mah rada deres lah di Arab. Di Arab mah rada diris rada. Mentak eta urang hese jasa ketika tawaf. Satu sisi urang teh dititah tawaf, satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe. Tarolah ai ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain. Ketika urang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ke mazhab Hanafi. Nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna. Wudu teh jang tawaf, jadi tawaf jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti. Tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i tawafna tawaf Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah datang dituduh-tuduh emang bodoh bae. Bodoh ieu cenah kula mah bodoh nek dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah. Hook tolol, bodoh hook. Teu bisa. Sapaket mah wudu jeung salat jeung tawaf sapaket. Nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung tawaf namun bisa. Nah belajar kurang bisa. Eta mah gampang. Ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklid ieu aing geus ka Hanafi teu batal. Tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese. Aduh itu orang Libanon bangun irungna mancung jasa. Lain babacaan innal afwa wal afiyah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah. Kuduna mah maca eta endan mancung amatnya. Irungna bagus tah.
Masya Allah, orang mananya KTP-na orang mana, suratan gitu, nomor HP-na sabaraha, tolol tak udah keur toab. Kapanggih jeung urang India, kapanggih jeung Pakistan, kapanggih jeung Libanon, kapanggih jeung urang Turki. Urusan toab nama babari, pembatalan nama babari, miceunan eta tah resep nu hese. Nah, iya satu sisi urang dititah nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge. Eta. Kabeneran urang jeung urang takroning hideung. Beran hidung, jangan rombongan brus. Urang aja ben, nya hidungnya bau teu budak. Tentu dawa urang ibadah toab, nyarekanan batur malulu. Heuh sugut pangga hate, kan Allah mandelekeun. Innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum. Jeh, da kumaha? Anu batak hararese jasa urang hayang khusu, jasa toab. Mantak nu bagus mah tutungkul we toab teh urang peureuh. Bari babacaan atau babacaan onam lah teman tadi dititah sapira doa menta geus teu kudu atau baca Quran, baca sholawat. Ayo coba deuleu nu toab aya nu kitu jauh. Malah masuk nutur-nutur. Saya nutur. Nah, lumayan cek nya teh. Keur toab lumayan. Encan sae. Aja geus beres urang di masjid yuk baik ye. Pantitah nelekeun Baitullah, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman, doana terus bae doa eta. Keur teu ngadoa ge geus nelekeun Baitullah, urang diganjar 20 derajat nelekeun bae gitu. Sakedeung mah nelekeun kieu, aya nu liwat Bancung. Eleh Baitullah ku irung. Urang ieu bem muter ka dieu. Aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui. Baitullah na teu kadeung. Eta urang hese, Masya Allah. Matak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid-masjid. Jumaah geus henteu. Eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin. Tah ilah huwa zaruhu wal ismi wa batin. Tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad, pangkat kiai mah rada deureus, rada bisa rada, encan aya bisa mah rada. Tapi pelebah batin mah hese jasa. Ria teh, ujub teh, anu tadi diceritakeun teh, Masya Allah sakitu hesena. Dua eta tadina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu. Latifatun nasi inna nafsala ammaratun bisu esina sakitu tadi. Nah ieu nu hararese mah bos kitu. Nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta. Ulah ngahayalkeun hayang jadi wali, ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin, ulah piceunan bae etana wali mah datang sorangan. Ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa. Hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah. Datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih. Hese sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina. Syarat-syarat teh loba jasa. Hiji, puasa heula 40 poe. Dua, kudu miceunan segala rupa nu aya di awak. Baju ulah leuwih ti hiji bae Musa. Teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe. Eta teh riyadoh Kangjeng Nabi Musa, sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah, hayang kapanggih jeung Gusti Allah, syarat loba jasa jeung hese. Ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharasaiqo. Ngan musruk Kangjeng Nabi Musa. Tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah. Nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti, ngajauhan larangan Gusti, instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun. Kitu bae abdi mah Gusti, teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Jol dijemput ku malaikat Jibril. Dibawakeun buruk, dibersihan heula, naik cek Jibril, deuk dibawa ka mana? Teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah. Deuk dibawa ka mana? Deuk kumaha? Henteu. Dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail, mawa ke buruk, naik berangkat datang ke Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana? Henteu.
gerak Allah baik mah datang ke dia turun cekang malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang dek nanyakeun teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu beres naik cekang jeung cak malaikat Jibril hayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu janu ditanya sama malaikat Jibril man hada saya ada Muhammad apa geus aya ieu instruksi geus saha ente ana Jibril aya teh di barengan Muhammad geus dibere izin geus naik Kanjeng Nabi na ditanya ente Kanjeng Nabi mah nanya doang aya teh saha aya di mana ente nanya kendek dibawa ka mana ente teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat teu tolol teh coba pakai udeng-udeng pakai jubah dek ka mana dek ka Allah woi zohor moal aing moal zohor geus liwat aing mah zohor syariat mah kos kitu mah aing mah geus datang ka hakikat waduh ranteh habak bebeutkeun lain kita ieu beda Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kangjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tarina bareng lain wilayah kula mah ngan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik bae ka ditu kula mah ajur ceknya jadi ulah sok haju ngaleuwihan wilayah ulah sing hade wilayah tadi jaga satu cek malaikat cek Kangjeng Nabi tungguan we di dah naik Kangjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kangjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril sugan hayang teu jata mah dibawa ku Gusti Allah teh nu mantak cek Sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek Sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lainang kula lamun urang hayang maripat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teu deun kolong mah aya jadi aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae aya kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi lain kolong ngorosot bae mah kahandap poe manjeun bae balen nu rapi kolong mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapihan marifat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbak diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH teh mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayal-ngahayal ulah engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kangjeng Nabi mah teu hayangan kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah lillah ka kapanggih jeung make syarat gitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naik urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ke hakikat bae geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah
geus mantep tah lamun geus kos kitu tah. Nah eta kudu eta. Iya konsepna wazaru zahirul ismi wa batin. Piceunan gerate. Dosa zahir jeung dosa batin. Carana kumaha tuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir, istighfaran sungut urang istighfar, qalbu urang tobat. Mantap tobatna per detik tobat bae. Tobatnya per detik terus-terusan tobat teh sehingga tobatnya jadi makom. Geus belajar heula tobat engke jadi bisa, lamun geus bisa jadi ahli. Lamun jadi ahli tobat iya dek di mana bae ge kuari datangna dosa teh ya geus moal bisa lantaran geus ahli tobat. Geus belajar heula kuari urang tobat, mimiti zahir, istighfaran, make sungut. Mata istighfar astagfirullahaladzim, tujukeun ka mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata. Mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti. Kemudian dibikin ke abdi hak supaya abdi teh bisa neule kuari nu dideuleu na makhluk Gusti. Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi, ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi, hak sakadar neule nu dideuleu na ieu makhluk Gusti. Hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleu ka makhluk Gusti, poho ka Gusti sebagai nu bogana. Geus encan urang teh tobat kos kitu. Encan atuh di mana menang Lailatul Qadar? Wah bisa. Hiji terusnya per detik. Hampura Gusti. Eta mah teu kudu di masjid. Teu kudu di masjid tah kos kitu mah, di jalan, di mobil. Terus bae. Urang keur naik mobil di hareup teh, neuleuh awewe di sisi jalan. Putih amat teh ping-pingna. Ya Allah. Dosa langsung astagfirullahalazim. Sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu. Allah lain tobat blon. Astagfirullahalazim Gusti mata abdi cikeneh. Pake neuleuh awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia. Cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti, pohoan ka Gusti, abdi ciptaan Gusti, mata ciptaan Gusti, neuleuhna ieu hawa nafsu abdi, nu dideuleu makhluk Gusti. Abdi resep-resepna hawa nafsu abdi. Hampura Gusti. Moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah. Moal kaburu. Geus moal kaburu bae, ieu mah lain kitu sia atuh di hareup. Wah, galauna kenceng teh. Kunaon loba jelema tah mantep tah. Heuh, hese cuci mata heula aja. Dideleukeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia paneta mata nu aing engke sia bakal balik ka aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta entak ye wazaru zahirul ismi wa batin carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi kuari celi. Ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim celi abdi hampura ieu celi teh nu Gusti lain nu abdi ulah pacar nu urang nu Allah nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu untuk mah Allah bae. Kadang-kadang urang mah atuh ieu ku lantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohoan ka Allahna sakala sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu ngenorekeun ge aing nu norekeun sia teh aing nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu jaipongan sagala naon sugan we sia inget tah ku aing ditorekeun sia aya sia ka dokter tah tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat cager Allah teh cager lain nang dokter nang Allah cak Allah teh korek-korek dikorek-korek udah moal cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta kepaet sia teu kumaha Allah bae ngan urang mah teu nyaho bae jeung urang mah loba demo ka Allah teh tungtuna mah ngomong Gusti jabatur mah can tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil geus sia nyebut teu adil ka aing cak Allah dengan dak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah nama biasa bae maha sagala-galan teh Gusti ieu ceuli nu Gusti haju diwikeun ka abdi hak pake. Nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana
janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti tadi gitu tadi menangkan hampura pan urang mah teu kitu dekeun dak suling teh kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah bodekeun presiden orang boga gitar mantap jasa Masyaallah suling aya dina gitar aya dina nek mimpin negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantap jasa satuju jasa lah urang mah geus nyana bae jadi presiden lah ha irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan. Nah, ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti. Di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean sagala ambean nu sengit nu bau jeung sagala rupa. Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana. Zaru zahirul ismi wa batinah. Mulai ieu ndek wa batinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ieu suku teh pake lelengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti anu ku abdi di lengkahan tanah Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur tanah Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura tah eta teh lain di masjid keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakal bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah di dinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tak astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum wal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget tadi teh hampura lain deui ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim sami Allahu akbar ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat aduh ngaco sama salat bos gitu teh wa zarullahiral ismi wa batinah tinggalkeun ku arjaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa nu tersembunyi yanen aya di jero hate wal ismu kila asina wa kila kullu masyiatin cek sakaul malain zina seluruh permaksiatan yo sing hade innal ladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia ya Allah ya Rabbi urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae geus ngadenge bae sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkan doang horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat balasanana diadilkeun ku Gusti Allah disesuaikeun bima kanu ya taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah iya baka pake neuleuan anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bima kan bakal dibalas ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pake neuleuh haram-haram ceuli sayujzauna bakal dibales eta ceuli pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna suku sayujzauna
geus puguh kabair zinah jeung sajabana mah. Nah iyalah saya sesauna bilakan ya apa sing hade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat ji teu nyaho bawa isukan dicabut nyawa bawa minggu hareup dicabut nyawa bawa bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunah tapi lamun can katobatan ieu rempan ning rempan mantak lah cek ulah bae geus aki-aki mah geus umur 40 kaluhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae cek ulah mah geus ulahna naon geus bae di imah masyaallah moal kebal deui tah ngaca geus peot kulit dikieu-kieu geus peot kabeh geus peot bobogaan geus hese ka hudang angel sanjana di toelan ge angel jasa henteu cara keur ngora teh jauh kene teng kabelana teh itu mah sing ada yang sare paeh berarti teh sebab bobogaan geus ngajakan paeh tah ieu barang aja guari atuh jaya geus huisan kabeh bahkan huis teh lain di hulu bae barang leuleuh ka handap jaya nu handap ge huisan huis teh geus ka handap-handap berarti kan geus kolot jasa ya Allah ya Rabbi ajuneuleuh ka pamajikanna naon ini kunaon nu dihandap huisan tuh wah itu tanya-tanya lain cobain dulu wah ngekos gitu mah lain kudu ditanya pake si dirina hebat deh tah eta urang geus kos eta sadar berarti urang geus kos eta mending ibadah konsisten urang aya mah geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah jangan semal kebal deui salat duha 8 rakaat usolli sunat dua rakaat ulah 8 rakaat sekaligus dua rakaat loh tenang panggil ke orang anak orang itu kontrakan itu tuh jang sia itu tuh toko-toko tuh jang sianya guys emang abang dekat mana abang mau kembali gelah tuh sekolah ieu tapi tetap bagi dua sia ngalaksanakeun store ka aing deres sakit geus deres kana aing hirup keneh guys jadi geus plong guys tuh patulah patel urusan usia sawah aing mah ibadah bae ka Gusti Allah beuh eta kolot mantep jasad hebat jasad mah kolot gas magrib baca Quran atawa maca sholawat datang ka Isya ulah balik di masjid sakedeung ti magrib ka Isya kuat kebalik blow on teh si kolot acara TV cara kiai eta sih geus kolot mah geus papegatan mantak naon jeung TV papegatan isin ke lamun dihudangkeun ti kubur engke TV ti tadi panggul mana isin jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan manggul TV cak tetangga-tetangga ge eta naon lah sia kolot teh nyaho bae kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ieu ka bawa bae wae geus dipiceunan ge nempel deui cak pan teu kudu ditanya sama ku malaikat karesepna berarti TV isin ji daripada ke di akhirat kurang di bang baluhan TV paling ti kuari papegatan yang TV ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna Siti baheula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae urang dilalaga kuno kos karari itu atuh mani di ka Allah keun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing geus deuk datang ka Isya maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngaca saya mau mendingan HSP guys lah udang-udang jam 12 Isya tak nyandi ikir cerita wazaru zahirul ismi waba tinggalkan dosa zahir dosa batin mentak ieu hese ieu pelebahan miceunan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat ge geus ngalaksanakeun tah mah nitahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah
mulai kalau geus kos kitu kakarak urang api lain kege ka dosa-dosa geus api lain teu hayang sebab naon kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat eta teh seuneu tah di ilmu tarekat makos gitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun dahar teh ulah mikiran ngeunahna cek ahli tarekat mah kudu mikiran naon kaluarna artina kaluar kumaha eta nu kaluar ti bujur bagus tah depan jorek daging hayam, daging domba, opor segala rupa ngeunah amat tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules keluar nah jore amat naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta keneh mulai tak urang moal pati hayang mun basi keneh hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya di sisi akur teh sebenarnya mah orang mencari ilmu tarekat teh kos gitu jadi hese mantak atuh kiai kuari jelema kuari norekat da jala eta mah norekat zikir doang manya bu guru zikir tarekat main limbah anya aing mah ahli tarekat ngalimbah geus ku guru tarekat di mana di Jawa Timur kuari main partai ting bating eueuh ti dituna nu main tarekat kuduna main partai eueuh sebab eta mah hahala pan ai tarekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk ka Allah ai partai nu mantak lamun aya kiai ngomong-ngomong tarekat haju nyana hancur di partai aliam salah jeung aturan teh kos kitu teh salah jeung aturan lain lalagan salah besi nyana panasaran kita datang ka dieu dek kumaha dia diajak dahar ku aing salah teh kos kitu teh tah mawani tuh mata ku ari mah ahli tarekat malah geus ngaijazahkeun mursyid berarti kan mursyid kan guru tarekat mah ngaranna mursyid geus beres menang sabulat teh dipanggil sia murid aingnya ieu mama ku ari keur ngadukung partai Demokrat sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia teu meunang dina tarekat mah teu akur jeung guru awas ya disapa siapa kan aing mah guru tarekat jadi puyeng kieu aing puyeng aing mah oh salah tak guru tarekat tampiling mursyid kos kitu lain kitu tentrem malah nganasehatan ulah pati resep teuing ka dunia nya guru tarekat mah kos kitu aja kita dunia ka mana geun ka dieu geun yang mama kasubur kena abad guru tarekat kos kitu ieu salah bae guru tarekat teh layakna di stop heulanan ieu dunia nu aya ka masjidkeun ka musolakeun majelis taklim pasantren ayo kita sarukeun besi kaburu pae eta bener tah ketika ngabangun pasantren nu batur bendunya sia teu ngarti maksud pasantren teh lain batur aing topok belum sih guru tarekat blon deui bae dihayangna ka nyana bae ulah ka batu ih jelema tolol coba tak hese da nu mursyid teh geus ulah guru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana jadi zikir teh berarti zikir biasa bae nah ieu maksudna naon ieu tatitahu wazaru zahiral ismi wa batina keur zahirul ismi mah babari tapi wa batina ieu nu hese ieu masyaallah capek jasa udang dipeting teh kuarina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah mulai urang tafakur nikmat nu dibikeun ka urang dibikeun ka makhluk-makhluk maha sagala-gala Gusti tafakur urang ka makhluk Gusti para rasul para nabi nu geus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate tapakuran ku urang Ahmad tapakuran Muhammad luar biasa sama Gusti abeh naon abeh nyurup ka diri urang abeh nyurup urang teh napakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain Assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum
Assalamu alayka asfal asfiya ya assalamu alaik mir rabbis samai. Beres balik berkat nah aya cek aji podol sial kaing di bayasan ieu anu dibaca kurang teh tadi assalamu alayka zainal anbiya asfal asfiya. Boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun kebeningan ati. Lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh kaberkat bae lupatna. Kaberkat bae apa pernah Kanjeng Nabi nyaritakeun berkat ya teu. Malah tuh urang nu mamacanyana aju kaberkat. Mobil teu daekeun leumpang ieu enaon ieu panitia da teh horenganan amplop poho. Mobil tidak ya barang amplop. Oh iya kiai hadena ge can berangkat cek kena teh. Iya ya amplop. Jatah aju tokcer bae. Sial ta mobilnya hoan jasa. Nu dibaca kurang assalamu alayka zainal anbiya assalamu alayka atqal atqiya assalamu alayka asfal asfiya assalamu alayka askal asqiya eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang dimaknaan doang moal nyurusuk ka jero hate. Tapi ketika kurang ditapakuran muraqabah Ahmadiyah muraqabah Muhammadiyah di muraqabahan kurang impleng kurang sapeting eta kamulyaan Kangjeng jeung keagungan Kangjeng sifatan-sifatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng datang ka miraj-miraj da Kangjeng sapoting dua peuting tilu peuting bakal nyulusuk ka jero hate urang set leuleus hate urang hayang nurutan Kangjeng Nabi mulai tidinya teh lelengkahan urang teh nguturkeun Kangjeng Nabi geus moal nyaritakeun berkah starter ge langsung tongger teh mah oh itu saya pemuraqabah ngan hese nah ilah nek micenan zahirul ismi wa batin di bulak-balik teh kurang geus sering urang lah ngaji mah ieu tapi ngabersihan praktek coba supaya urang rada beda hirup urang oh renungkeun ku urang merenungkeun nu aya di urang bae heulana ulah pejauh-jauh urang mah encan guguru urang mah tarekat teh encan merenung mah teu nanaon napa kurang beuh eta guru urang abuya tiloka mamana nya nama berarti geus betaheun jasa sorangan aya naon eta di diri nama kebetah sorangan ge nyana di imah sorangan bae gawena naon beusi ke urang nurutan nyana ai nyana mah maca Quran urang mah nonton TV beda tanyakeun eta si abuya nyana sorangan bae oh nyana mimiti salat duha aju ngaji terus oke salat terus ke istirahat ke ngaji deui ke salat deui terus kapeutingkeun terus baca Quran terus reup sare terus udang salat deui terus gitu bae. Oh jadi ibadah beusi ke diturutan cicingna doang aju urang meuli TV buat teu mantep imah TV dua abeh nurutan abuya teu ka mana-mana tepan tolol eta kos kitu tah nah tafakuran eta kakarak sapangkatnyana komo Syekh Asnawi meureunnan eta sapangkatnyana komo Syekh Nawawi meureunnan terus dipikir ahli-ahli Allah nu mantak salapi bakos gitu lamun urang mengkol kalain salapi nurutan nu lain salapi wih kiai anu mah bisaannya ngabangunna hebat eta menang di mana di nya mah pan proposal aya pan koneksina sah koneksina si hayang emang atuh hayang waukeun atuh aing hayu jeung aing mulai itu asal napakuran kadinya resep kadinya arahna tapi lamun napakuran wali minimal urang teh bau wali digusar digeser nah iya urang mah keur carita wa zaru zahirul ismi wa batina urang resep dunia lalaunan moal bisa sekaligus ulah resep kepemimpinan hubur riasa lalaunan heulangana lamun urang resep jadi pamimpin silakan begitu urang nyalateun aing asana jadi imam sebab aing kolot epek henteu sial geus goblok aing udang-udang geus pasang nya kolot teu ditunjuk jadi imam tolol mulai ngomong dak engke-engke deui nyalateun nu kolot itu jadi imam ulah budak tolol sia mah
teu nyahoeun meureunana hubur riasa. Tapi lamun eueuh hubur riasa ji atuh keur ditujuk bae alhamdulillah keur henteu na bae sapirane angan ganjaran jeung sholawat. Ngarentet deui bae di polisi aja kana ka aing deui bae. Aduh Gusti Allah nu agung. Teh eta teh sapira ieu menangan ridho Allah, bebas-bebasan bae. Masyaallah, malah mah aya embung di jero hate teh ya. Lantaran teu aya resep. Nu mantak lamun teu aya resep malah diangkat. Man tawaddu rafa'ullah. Lamun jelema tawadu diangkat ku Gusti Allah. Gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah. Eta teh micenan hubna tah, micenan hubur riasa. Ketika urang hubur dunia, dunia laleupasan bae. Dunia laleupasan bae, ngariung, maksudna dunia ceramah, maksudna dunia silaturahmi, maksudna dunia bergaul, maksudna dunia leupas. Teu ngawujud. Tapi ketika dikallahkan aing mah dikallah bae silaturahmi karena Allah, ceramah karena Allah, ngariung karena Allah, kukumpulan karena Allah, dunianya remparkeun. Kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung, dunia teh nyamperkeun, kurang dihayang-hayang, dunia mah leupas. Ah cenah ku aing deuk diembung-embung dunia coba hayang nyaho, kumpul henteu. Barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul. Babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh diembungan atuh aju kudu di anak henteu atuh pas. Pan sia embung ada dunia. Aju dunia da eueuh. Atuh pas. Ya tadi lagi embung. Aing maksudnya lain kitu. Embung sote supaya kumpul. Atuh bohong berarti. Atuh bohong berarti tah ieu mah embungna teh bohong atuh Allah ge maha uningan. Goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sabenerna mah. Jadi teh ilas embungna nu beneran dunia bakal datang. Jadina datang lagi nya mah geus tersepeun ieu. Nya teh cobaan ti Gusti Allah sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah. Lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh dieuweukeun ketika diayakeun seurinyana atuh bohong berarti. Jadi mah dunia orang embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah. Masyaallah mantap sia deh. Tah ieu nu hese ge tah micenan hubur dunia, micenan hubur riasa, micenan hubul mahmadah, micenan hubul hub. Ieu keur carita zahirul ismi wa batinah. Zahirul ismi wa batinah. Masya Allah hese jasa tinggalkan gara dosa nu zahir gampang tapi dosa nu batin ieu nu paling hese mati mimiti ria ujub takabur hubul jahubur riasa hubul hubul eta penyakit ngaranna dibawa kurang ke jero kuburan ditanya ku Allah kunaon teh dibersihan. Nah iyalah urang ngaji teh ya mulai hese orang ngaji mantap cek Imam Ghazali maca mah babari ngahartikeun babari praktek negara sia hese kajen kukumaha ge ja bener. Nah innal ladzina sayana jelema yaksibuna lisma anu ngausaha anu ngalaksanakeun dosa awas sayujzauna engke bakal dibales bil akhirati di akhirat dibalesna disesuaikeun bima kanu yaqtarifun wala taqulu